Ibu mah jahat ka aya. Jahat naon ari ayah? Ibu geus naik hati aya. Kapan ibu nyoeh-nyoeh hati Kamari ayah? aya ningali ibu duduaan jeung lalaki. Itu masalah dadeulelan. Salah didelan kumaha ibu? Geus jelas ibu jeung lalaki duaan ngobrol. Itu mah tukang kiridit. Ibu teh nggak bayar utang, jadi ditagih di jalan. Tuh kan, itu tukang kiridit. Naon ai ibu? Mana malah tak kitu nu pabujur teh? Ibu teh apalnya? Naon? Di bujur awewe teh aya setanan. Nanya. Berarti mun disukan aya nepak bujur awewe, berarti aya keur nepak bujur setan. Queen takut sia jatuh hidung gitu. Yo dengekeun ku sianya keun bae aing goreng sungut ge nu penting mah teu goreng hate komo goreng beungeut mah nya teu kaos sia nya goreng beungeut nya goreng hate modal sia sakalian. Dengekeun bray, lamun eukeur hirup sangsara susah segala teu boga nu diteang teh ulah babaturan tatangga jeung dulur masih mending lamun mantuan. Ieu mereng nginjem henteu, mantuan henteu, nganya nyeri heueuh. Teangan mah duit ieu. Lobakeun mah duit. Teh geus loba duit mah engke oge bakal ngadareukeutan. Baledageun. Saling ngahargaan mah eta mah omong kosong. Eta mah saukur kepentingan. Urang bakal dihargaan ketika manehanana aya pangabutuh. Baledageun. Bu, kata orang kalau perempuan mau dicandu itu calon ahli surga loh bu. Siapa yang ngomong? Kata orang. Siapa yang ngomong? Kata orang. Itu mah kata laki-laki yang genit kayak kamu. Besti, beungeut aing hurung paduli teuing ieu 60 ka 80 kilo mah ieu masing dek disebut munding dongkol, masing dek disebut kebo lepas, masing dek disebut kudanil. Bodoh amat. Kenapa? Karena daging lebih mahal daripada tulang. Ieu ngagetruk. Baladageun. Petang-tang peteng-teng. Giliran ditang-tang kayak ayam sayur. Lewat. Keok, keok. Lamun maneh hirup keur cicing di tukang titah maju ka hareup eta penghormatan, tapi lamun maneh keur cicing di hareup titah mundur ka tukang eta penghinaan. Baladageun. Suka dukana tukang warung boro arah sukana ieu lolobana duka hayang nyaho ieu ieu ari meuli kalatur ari nganyuk ka urang ai keur loba duit datang ka supermarket ai teu boga duit datang ka teun urang jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga geseh 500 perak ge ngaceleng ka teun batur ari milihan loba ari meuli saeutik ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul ai meuli henteu aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho dina waktu lebaran meuli tara ai teu poe minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi. Balageun. Gara-gara kebanyakan hutang rumah tangganya berantakan. Sana sini cari pinjaman bilang bayarnya minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul dia pamer uang. Pamer uang lagi uang hasil ngutang. Idi apa enaknya setiap hari ditagih hutang.